sareng abah saya teh Pak Suryadi. Pak Suryadinya Iya. Mang Iwang erek mer tebak-tebakan mun kajawab dibere hadiahna wes bag. Amin amin ya. So, tapi gansangin jawabnya Pak. Iya, iya. Ya. Dia sareng teteh saha? Teteh saha ieu? Kata Ina, Teteh Ina. Ini sareng saha ieu teh? Seradi Ima. Lima. Sabang. Namina saha? Rama. Persamaana ASI jeung Aqua. Naon persamaana ASI jeung Aqua? Persamaana ASI jeung Aqua naon? Jawab. ASI jeung Aqua. Ari ati mah jang rok aya eta mah jang dewasa. Dewasa. Ada orang yang bisa dengar Aqua. Lalu Asi air susu ibu aqua mah aqua persamaan ASI jeung Aqua sama-sama sumberna ti gunung. Ati mah teu. Ti gunung sarua teu. Gunung eta nu dua teh. Oh, nya. Sama-sama sumberna ti gunung. Bener teh. Jadi persamaan ASI jeung Aqua sumberna sarua ti gunung. Bener kan? Kayaknya lu kedua. Ari buuk di pondokan aku naon? Buuk di pondokan ku naon? Buuk di pondokan. Gunting. Lain, Gunting. lain. Naon? Ku naon? Gunting. Lain. Lalu? gunting dipotong Salah. haradang Salah. Sok kayaknya. kurupu Salah. Buuk di pondokan aku kutu. Di pondokan sok. Di pondokan. Oh, bener. Ngendong. selalu Lalu buuk di pondokan ku kutu. nah Apa di pondokan? Di area. Indung si Ujang boga budak 5 nya nu hiji kentel kantal kuntul intiung kalima saja. Indung si Joni boga budak 5 nu hiji kentel kuntul kentil kantal kalima saha. Terakhir ya Mas ya. Indung si Joni boga budak 5 nya nu hiji kintil atau 2 kantal katil kuntul nu jadi andainya indung si Joni boga budak 5 muka hiji kantal intil kuntul kentel kali masalah jawab dong jawab Lima ini budak teh. budak teh 5 nya si kantal intil kuntul kentel kali masalah Ya tahu. lalu berarti Kalau kuat si Ujang kan bapak anak. indung si Ujang bener teh jawabannya salah halo lalu Dengkeun nya pertanyaan. Indung si Joni. Buka bedak 5, kayak ini kentel, kantal, intil, kuntul, berarti di Kalimantan. Joni. Mana indung si Joni? Indung si Joni, berarti si Joni itu Kalimantan. Mana indung si Joni? Jadi salah ya. Berarti mau menang hadiah. kacau Ayo nuhun pisan ya. Nuhun pisannya ya, sekarang pengenannya nuhun pisan anu waktu nuhun ya Bang ya, waktunya nuhun dia Mas teka diberi hadiah ya Bapak teka jawab. Nuhun bahasa oleh Gubernur Kabupaten.